Sia eta arek masak aprek cacahan barudak nitikeun aleo tiluan hunggul jadi nalur caritana teh mama muda orang Sunda geus boga ancang-ancang boga rencana ieu jeung para besti-besti teh rek ngaliwat cenah laju seperti biasa atuhnya da mama muda orang Sunda weh nu diandalkeun cenah ku kumpul bahana jeung balanja-balanja ari ngaliwatna mah lain di rumah mamahnya tapi na di rumah besti-besti makana mama muda ayeuna ngundur heula di imah ye keur bawaeun ka imah si besti asa kurang ribet jasanya ari balanjana di mana ari masakna di mana kumaha buah palalirikirana enggeus selajuna mah bari jeung waktu geus makin sore wae nya mama muda teh bubungkus meureun nitikeun angka ribung meureunannya lajuna mah ngagidi gue bari jeung biwir kukulutus wae ge boa aya ararangin ti mana kitunya sore-sore daun mah ampih meureun ieu mah malakah urang kudu aprak-aprakan teh mah balanja nama meureunan memeh ngagidi ka imah si besti tehnya mama muda teh dibere tantangan deui wae tita balanya hahakaneun pannya ku kabiasaan teuing setiap kukumpulan tehnya anu dipikiran teh kur hahakaneun we jeung hahakaneun pernah teh mah teu abdol cenah ge lamun teu aya hahakaneun teh padahal mah nya da arek ngaliwat ieu atuh dasya ipokna teh atuh ngaliwat mah pan gila cenah ge sasabet asak oge meureunan urang bari umolah bari cacahan sungut mah kudu perlu asupan halah ari biwir awewe mah nya tikeun babari meureun aing karana kana jajan juna mah video selanjutna mah di part 2 lah kapanjangan